kan ambu dia naik ilmu mah. Kita bahas iya cina. Tanggal dia makan si Irma. Tem. Mak, tungguan. Tungguan mak, ngilu mak. Iya mantang aing geus beutian apa encaninya. Lumayan ieu jeung kawinan si Utem ieu. Tapi si Madun oka dia nongol-nongol acan ieu. Padahal mah saya teu nentukeun tanggalna ieu jeung aing. Tapi eueuh saya teu nongol-nongol. Jeung saya beutian ieu tapi na ieu lumayan. Tapi ya si Abah ka mana ieu saya tanya? Nyanek di ala ieu kudu nama ieu kita si Abah. Tapi eueuh saya teh ka mana boa ieu si Abah. Sumberjo, Pak. Sumberjo. Di mana ya? Daerah mana? Daerah Rantang Bali, Pak. Di Tanggal 3. Mak, ih, kendaraan. Di mana? Assalamualaikum. Kalau di daerah Bu. Assalamualaikum. Mak, kemana mak? Assalamualaikum. Bu. Di antara kita agak kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang bohong eta dianya ku yang diomongkan malah dasar ayak sekali ka dia. Ih, kan tadi kenalan mah di dinya lo nembalan. Modal mah aku mah. Ngono Mbok. Masih ka dieu yeuh. Ngomongkeun eta ongkoh ngageukeun tanggal. Incu doraka eta dianya saki aing keur ngagalian mantang keur modal cenah. Oke aing kadinya. Dengan kenalan mah kalian mantang jeung naon jeung. Atuh eta engke pana jeung hajat si Utem. Aduh. Ayo jadi mau nih ngajadikeun tanggal Sutem. Atuh endek lah, tapi dia nu bagus mah tanggal 32. Oh, tuh dua ya eueuh. Emang kamu gitu? Awak. Suka kayak mah aya eta. Atuh urang teh atuh pantai masih Irma. Atuh kuari bae burung urang. Siapa apa ayo? Awa ka mana buah saya tama? Dikerisu ke sawo. Duit. Atuh duit mah loba, tenang bae kunaon gitu. Dek mewek tanya aneh ka incu ge. Mahnya, kulit ambu makan incu ge mak. Lain pelit aing mah, kan jeung kawinan dia. Wes atuh hayu burung kali itu kan si Irma. Nentukeun tanggal. Atuh hayu. Mak yang manggil lah aing mah. Nah kemana gitu dia? Aman dikasih apin lagi utang mak. Utang. Atuh eta kitu teh mainna jeung si gagu ulin ka mana boa. Ngomong nggak buka duit tapi kan aing tuh bayar mak. Iya dia mau dijemput bukan duit aneh. Saya mah tadi kayak itu asam teu beunang. Engko dia lumayan eta jeung jajan dia. Bukan bu minta duit bu keluar buka duit bu. Awa mui mah keur teu nyekelan, teu boga receh. Jeung meuli beres aing kayaknya bu. Oh. Yuk. Baik ya apin terbayar mak aing mah bakal ngeluarin dulu 1000 cara pokoknya mah. Gu, ngopi-ngopi burung dia. Aing ngomongin. Aing tenang duit mah. Ayo. Aing meureun tah 50.000 mah. Beli kopi burung dia. Dia aing aya duit mah. Ayo. Yalah. Yo. Ya. Weh, jadi dari ya aing neangan. Terus mana dia? Aing neangan dia pin. Mana aing? Aduh, aing si UTM deui. Dia aing pas-pasan doang jeung bayar utangna. Gu, nyawa teh dia. Kamari kan aing ka dukun. Cek dukun teh dia mah. Aing titah neangan tumbal. Tapi tumbalna tumbalna anu boga hutang kana aing, Bu. Iya, tem. Naon pin? Ikhlas eta. Ih, tenan aing mah pin. Tenan Ih, jeung masa- pin. Jadi lunasnya.
Ih, tenaga ngapin? Wis lunas, Pak. Atau ada ya tuh nuhun ya? Heeh. Ya wis burung pin nuhun pinnya. Heeh. Ayo, Bu. Min. Ngopi mana ayo. Dia ngopi sih ngopi. Taruhan nyawa aing tah mah. Iya, aing. Tapi dia cing udah nyalain tambah tadi ya. Non. Tundun. Tundun RT. Tapi kira ya RT nah ya ulah. Tapi masih jam sekian mah. Belum ngosokan main sama ayo. Ayo. Ah, capin udang baik yang dibobodo. Neko. Buka sendalnya dia. Gerang dia bisa PT. Takutan. Eta tadi eta. Ya nah. Oh. Bro. Dia mah Gu. Lu aing mana beunang. Gu, lawanan Gu. Lawanan Gu. Geus Gu turun Gu. Gu turun Gu. Gerang saya PT. Lonceng. Loncat. Ya. Gu gerak puluhan Gu. Ya, Min. Ah, gitulah Pak, motongan-motongan suluh. Ya ini cara apa? Udah kawinan yo. Jangan dia. Irma, tah, sesan baju dia. Lain nyusuhan dia Irma, malah nelken kolot be dia. Dusun dia. Jauh nggak lagi Irma nu nyusul. Ngabantah saya teh ka aing, ha? Lain ngebantah kan emang benar unggal lagi Irma nu nyusul. Coba garut beda gari ngai. Dan mantuan aing burung ka dia ya. Geus lagi usaha anak. Gitulah dia, nyusuh, bukan geus kolot. Senang lo bacan, Pak. Orang saat tadi sakitu bae. Jaba maran bae bukan ke para rusing. Kok main mah? Mana aing nu dekat ieu? Parusing aing bubu, can ngejong itu acan ieu. Emang ada anu ka dia. Eta calon desan. Mana yang can ngautang kue ieu. Masa kurang diang san cai, bejing cai. Ada kemarin nang bayar duit ka mana ke emang. Tuh, Bang, geus beak pakai main hutang beas, main hutang kue. Geus gerak kali Pak, gerak nyaran hutang kue tah. Oh, bukan kela ya. Tak, gerak masak dia yang burung karena ada utang kue lah. Ada entah, deui mana ge? Apa yang belum mayo? Ayo jadi mana? Ayo sugan. Assalamualaikum. 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 Ayo iya. Nih, can besan. Bapak nih can balik nyar kue. Iya, tuh betul kue. Heeh. Aing amo, ka dia. Iya jeung ambu. Dia mah tengah dalam meureun aing ngajugug di dalam taek sagede kitu. Ya orang mau diampian kitu. Tadi datang ambu kali. Ai, meni ucai-cai acan. Karek ge datang langsung hang cai bae. Kela. Nakot heula. Oh, ulah cikokobok bae dia. Aing karek ge datang nanya kencai. Ambo emang serah uang berapa juta? Atuh lah gede-gede, 50 juta doang. Banyak. Angge ker jeung si Ismail ngan nganduran 10 juta. Atuh kan ieu mah jeung inco kesayangan aing. Parit ieu kana aing mah heubeul. Atuh dia salah saja pan keur heubeul embung dijodohkeun jeung si itu teh ku aing. Nonton 50 juta. Gede amat beredit 50 juta. Kebayaran nih utang beas aing. Ih, masih Irma ya. Ha, aing masih Irma. Sama bae jeung mah dia. Tah, budak ieu nu mah jorok-jorok di mana. Ya, mangga geura dileut. Ah, Gila gitu lah. Iya. ini baju naon ieu tah lamun ngumpuk di dieu. Baju si Irma eta tadi titah nyeuseus eta. Nya heueuh. Cek. Ya ka dia anu diomongkeun. Rek ngomong naon? Atuh pernah kok kan ditinggalin di dieu ya batur teu ngomong. Ah, yuk di dinya. Izin kamu. Pernah ngep diburi. Ari isin makan aing ieu tadi dinya kunaon? Kita Bu. Ha, di dinya lah gitulah. Tadi yuk tadi yuk. Atuh kotor ambu. Kita di dia. Ha, gitulah.
Enon gitu ya, enon emang nak. Iya, kapan akan tukun tanggal, sekarang hendak nyerahkan duit, si Ambu tah. Ya dilihat kok aingnya. Oh. Dan, oh nyerahkan duit. Mohon. Heeh. Tak duit lah tadi Ambu. Ya, banyak ya. Tuh, tadi itu kan tuh. Tadi itu. Enggak, udah mau duitnya. Calik-calik. Betul ini udah ada. Pasti Pak 50 juta. 50 juta gitu tanggung mah. Iya, ceng tanya Encan, tanggal berapa bagus nah kawinan budak, Pak. Enggak, Cek, tanggal 20. Kok tanggal 20? Oh, bagus, mah. Oh. Ya kok amun nak didikan ya duit nak aingnya. Mana? Iya, cuma bisa merek seetika tuh loba-loba. Kehalan dia mah. Ih, ih, Pak, lah gitu dusun. Ih, emang bara juta gitu. Kehalan tuh. Pohara mata yang iya. Atuh bikin eta duit jelaskeun ka jeung naon-naon nah. Atuh Kehalan maksudna teh. Tadinya bikin. Ya duit ya 50 juta ya. Dipakai belanjanya, pakai naon bae atuh jeung keperluan nyintenda. Gitulah hiasan gitu nyame agak mewah gitu. Dareuna anu ngarareuna. Ya cukup mah 50 juta, habis itu cukup make ngomong di bae di transfer baru. Bae, Mak, Pak. 50 juta. Bener. Heeh. Pak, iya 50 juta, Pak. Si makanan teh kan 50 juta. Oh iya, 50 juta. Karengnya kata ya. Ih, gerak eta kan usapkeun. Pak, 50 juta, Pak. 50 juta. Bapak.